Sampurasun wilujeng tepang di sareng simkuring da acara obrolan caboka urang lembur biasa di JEC channel ya. Alhamdulillah simkuring nuju ulang-ulang we nyari raya. Aduh ampun nyabda di ngabal ieu ningali alam ieu kontenan siga murutuy bade hujan di aduh ampun asa wae. Siga Ibu di ampun aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Damang. Alhamdulillah jang ti mana wae jang budi teh. Wah, ya berkelana. Waduh. Neneangan rezeki, aduh. Aduh berkelana. Demi anak istri, ampun ya. Syukur kitu kewajiban. Tah, kan rek nanyakeun heula ieu. Naon? Mata urang teh keur ulang-ulang we di dieu teh bari kuta ketret teh kitu. Oh. Ulang-ulang teh naon? Mikiran urang teh teu payu ka awewe. Wah, gampang atuh yang payu ka awewe mah. Apa carana kumaha tah Kang Budi tah? Bohong gede wadul. Hah? Gede wadul. Gede wadul. Hayang payu ka awewe mah. Kumaha gede wadul kumaha ieu teh? Kumaha we carana ngaku bos boga kebon cengkeh, kebon karet, padahal mah kabuktian nama eueuh. Oh gitu. Kumaha mun geus pas dikawin ku urang teh awewe teh apaleun urang sangsara. Akan bae kege lila kulila mah bakal ngomongna teh cenah. Kumaha? Bae da geus kagok gitu. Kagok kena aya bangsa kagok borontong nya. Pake we heula. Oh gitu. Kudu ngabohong. Kudu ngabohong lah. Nya aya Zaman ayeuna mah jujur mah ripuh lah. Oh gitu. Kudu ngabohong. Gede kan ngawadul. Aya deui beja mah Kang Budi cenah. Kuring teh bejaan deui. Naon? Kudu ku BH. BH. Oh, cangcut. Lain. BH maling cangcut. Oh, kutang. Utang urang gitu. Bingung urang teh. Naon kudu digacat? Lain. Lain disesel. Aripek teh ditanyakeun deui teh. Sugan teh BH anu awewe. Oh, pake? Aripek singkatan BH teh cenah Kang Budi. Naon? Bena cenah beungeut. Oh. Dia muka orang, aduh, banget ripuh. Hana harta. Oh, ripuh, aduh. Harta garing lu aya. Bener dipikir teh ku eta mah bener amun beungeut jeung harta mah. Oh, laras. Ya, berarti eta. Tah gitu Bang Budi ya kebeneran akan ka dieu ieu teh. Sim Budi teh karena sadi teh nuju memproduksi ieu teh. Naon ieu teh? Kiripik ieu teh aneka rupa-rupa ieu aya kiripik Bang Jack ieu ti Bang Jack teh. Bang Jack channel. Ya aya ieu teh aya kiripik sampe, kiripik cau, tu anu lada, anu original ge aya. Sok bisa bade cobian kumaha raosna. Mukana bisa teh mukana tah. Dikieu di. Heeh, sok kalu tah beulahkeun tah gitu. Alah, bekeh saeutik. Gitu. Sok cara kok. Naon sadeg-deg atuh mukana ge. Kok semuka yang orok. Kok ngadeg-deg. Kok sadeg-deg gitu. Cing, urang ngraosan Sampean. Allah. Maneka air gitu. Pedo. Pedo elem. Pedo pisan ieu duh. Ya tah. Tah ayeuna mah biar anu pariyogieun wargi-wargi ku kiripik aneka kiripik sumping wae ka Jack Channel pesen wae ka Jack Channel. Tuh aya di dieu tuh aya nomorna tah. Biasa wae Bang Budi. Kana ieu kana naon kana nomor HP gitu. Bade ka kampung ka dieu ka saung Pani Isan tiasa. Tah gitu Kang Budi dieu teh nya. Jadi urang teh rupa-rupa produk aya di Jack Channel gitu. Kalayan pilih urang Kang Budi boga ieu ge naon boga budak di luar negeri atau di mana rek ngirim teu kudu susah. Ngaliwat ka jalan Mekar Mukti mah ulah susah di mana nyairkeun. Tinggal we aya ngaran BRI link Bang Jack oge ka dinya tiasa. Siap, bagus ieu mah lah. Nya kitu ka wargi-wargi sadayana mangga wilujeng nonton kalayan wilujeng meser kana produk di Jack Channel.